Aduh, macul ieu wae. Batur di sorangan. Horeamna nataku mun seg kawenangan dah hoream. Pare. Wah, bae geureuh sorangan oge. Aduh. Tiris kene, isuk kene. Macul. Alhamdulillah, tapi bakal mawa untung nanti. Alah, lega kene. Oh, nona bakal tadi ditu macau. Iyuh, macau. Sampai di jalan tuh. Aduh, sampai oke ya. Aman. Nah, sanu mananya? Iya heula. Gede ah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, batu sorangan deh. Cepat ya. Aduh, banget ieu mah. Wah, si ontoho itu bakal lah ke suing lah. Bakal. Labas segala deh. Iya sawah uing kalau tapi helan ke si ontoho geleng. Aduh, anjir, ini boga sawah gogos itu mah. Galak eta nu sawah. Ka dieu babarengan macul tuh. Wah, anjir mal aman ieu mah. Alhamdulillah menangan saya. Duduk dulu lah. Duduk dulu lah. Oke. Wah, lumayan. Nanti lah. Aduh. Orang tulan ki. Keras. Aduh. Oh, nilai. Sing balik barang gawe teh. Naon gogorowokan? Ieu naon leutak? Mung kotor mah. Geus tong gawe di sawah. Ya udah lendek buyang di sawah oge euy. Geus di kantor aja. Naon ledek selaing? Cik atuh boga panon teh beunta. Kudu ge maneh nu beunta. Kudu si laing. Ieu kot ka dipapas wates ya teh wates uing. Naon da? Mana tingali atuh wates anger ampun paraon. Ampun teuing. Wah, loba alasan teuing kunyuk sia. Alhamdulillah beres. Nalpinah kadinya. Dahar isuk kene. Alun kieu kayak geus beres ieu. Dahar nikmat sawahna. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, kayak keceruk dua keceruk guys, perih betul. Mana sana ini nganteran deh, jadi susul ini.
ah. Sul heula sian kadut. Sul heula ah. Waduh, beres deui si ontokod. Mana jelema na? Itu. Wah, juga bakal. Benar bakal. Wah, bakal si ontokod ieu nya. Wah, benar ku sireum deui. Bawa gitu lebat. Aha, daripada nyokot ka imah jauh. Ngasih aya ku si gojo di opi. Kurang di opi ini manfaatkeun. Si kaburu kasum dililakeun mah. Di ditu ada harap. Koplok, labuh deui. Geus puguh rusuh. Aduh, ari cabe keur mahal kararieu deui. Nu nganteran hararese ari dititah teh. Hah, kadon kesal. Ieu mah yeuh. Lumayan ya piaren teh ah, eureun heula di ditu sikedeung mah. Ayeuna naon teh sok hararese wae di imah teh nya teh nya lapar. Naon udud heula di dieu ah. Hararese udud heula deui mana? Udud teh Rengsina beuh deui. Hararese. Dadang geus deui maculna. Heuh dang. Iya di masih labat teh. Lain, rek ieu urang geus ngadagoan ieu tadi wae. Uang can. Nyeta urang ngadagoan wae can datang wae. Oh iya tuh bareng ya kurang. Wah, aya aku siap dang. Di dia di nurana menah. Siap atuh kerebekan. Pedo euy. Jeung naon dang? Ah, saya aya we tuh. Heeh. Urang ge keur ieu ngomong cabe euy. Ngomong cabe itu. Mangis beres maculna. Nya tanca tuh. Tik deui. Setik deui. Oh, bae atuh. Sok atuh buka atuh. Wah, cai. Aji dua cai lagi. Dipersiapkeun. Wah, mantap. Segala aya nih ge. Royal atuh. Gehe royal euy dadang euy bakal. Wah pahamnya. Ai. Pan maneh meureunan bakal? Di ini di dia. Heeh. Dahal mah kejo menang maling ieu teh. Sok atuh urang bareng. Atuh siap Bang Ram. Sangu hiji ge da badag atuh. Heeh, sok atuh ah urang geus leulis ya. Pedo ieu mah ieu. Purak. Ah. Wah. Atuh badag atuh dang ieu mah. Waduh. Euy. Anjel mantap atuh. Mantul. Ieu mah. Kela dang Tangan atuh. cuci tangan dulu atuh dang. Ah, kotor. Buang heula. Anjel, sama. Wah, aya lalap oge ieu. Lalap, naon lalapna? Unca. Wis, karesep. Ieu, wah, dog. Nah, udah bilang. Gorengan. Wis. Payek gitu teh dang, gorengan teh. Wis, dog. Ani, ieu maneh mah royal wae. Wah, atuh di dia mah. Aduh. Gerebek ieu beuteung. Yang dahar jeung seberanya ieu. Ah, dahar heula ah. Lapar. Lapar. Allahu Akbar. Waduh. Bakal wis ka mana? Waduh, bakal ka mana ieu? Tadi dia piraku kucing gitu. Pira kucing di sawah. Wah, ieu mah aya nyokot segana mah. Ah, hareupeun si ibu sugan ningal. Bu, punten bade tumaros. Ningalan ieu teh keresek ngagantung ngacau. Tadi tanya nu nyanak ku si Ujang nu macul. Oh, aya nu nyanaknya. Muhun. Mohon atuh hatur nuhun ya Ibu. Sami-sami. Mangga. Aduh. Pasti ku si Porongos sih mah. Mal salah macul didinya tas Porongos.
Tuman kudu diwarah ieu mah. Cida-cida teuing belekana teh. Kudu diwarah. Dang. Amo ieu. Mantul. Wah. Dadang Bener-bener nikmat. Aduh, mantul dang. Oh. Sama buatan indung mana mending ngeunah dang ah. Mantap kabari tahun dahar jeung kieu dang. makasih. Nah itu. Nah. Kemana si Kronos? Jangan mau lidinya gitu. Nikmat banget. Iya, gini nyonya sangu dewek teh euy. Sangu naon nih? Jod. Dahar. Lain dahar-dahar. Eta sangu urang. Maneh? Kan si Dadang wa. Lain mau ieu mah sakongkolnya. Ih, Priancis. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh Tumila. Tong sok ngaku-ngaku ah. Sok gagabah kitu nu urang asli. Hayang ka dieu. Si teu boga ka era. Sangut di mana eta maneh? Ya bakal atuh. Kira aku ka sawah teu mekok. Geus eureun, urang lapar. Bisa dibintik ku hayam nuker orokan beura. Idi. Ditahun. Nikmat. Pedo. Nya dina ngomong oge kompak berarti ieu mah komplotannya. Ditamlok ya. Ini. Lah. Mar kurang wani. Sok sia. Sok. Mangkok kabur. Eleh. Woi. Eleh. Boa ieu sangut teh bener-bener nu si Ojo euy. Si Dadang gitu. Ah, sepiraku. Ah, bisa enak naon tolong halewe ah. Ih, poho deui kopi. Wah, itu nih. Gawat. Mau bisa kabur. Aduh. Senaon we mopi omongan hungkul teh yeuh. Ari sugan teh heueuh we sangu. Tidak ada. Hei, sia, bagoan. Aduh, sia. Mau sia goyang letak yeuh. Ampun, Bos. Semua nih. Sok sia. Oh, bisa ampun. Jeung labuh deui Dadang bener ieu mah sigana mah euy sangu nu batur. Aduh. Ya beunang sia. Naon ieu mah dikata tuluy ya. Naon ieu orang? Sia. Pamali. Eta cilakan naon Geus bos lain kolot wae. Hei. Geus jot. Cicing lah urusan. Hei. Ampun geus hei. Sia. Kapok. Tah karma eta teh. Aduh, Gusti ini bikin kaguyang kieu. Patna ulah. Kecorokon Sugan teh. Ampun. Kecorokon kitu. Satadina atuh dah. Beureut teh apa sugan teh bawa Dadang atuh. Geus we ayeuna mah damai lah. Dang, maneh deui atuh deui. Teu bisa kitu urang candahar lapar. Satadina orang teh heureuy jadi lapar asli. Keun loba hejo mah di imah digentian lah. Tah kitu mata ge tina heureuy teh bisa jadi pi omongeun Dang, mata kok ge hampura we Jod. Ai kitu mah tuh bae. Bae di imah ke urang daharna. Hampurannya urang moal sekali-kali deui asli alah. Kabawa ku nafsu ieu teh. Bae atuh lah. Manggeus. Tah kitu nih. Ayo we tulah ayeuna mah urang saricingnya. Ayo Geus we heuh. Yohan. Penonton. Makan bareng nih. Asal kalian tahu ya, makan di sawah ini. Wah, nikmatnya luar biasa. Nikmat bareng teman-teman nih. Nih, sama siapa ini? Hei. Solusi makan nikmat di kebun sama sawah, guys. Iya. Ini sudah habis. Saya tidak makan lagi soalnya tadi udah. Udah Bang Dang. Iya. Ya. Terima kasih yang sudah menonton, yang subscribe juga like, share channel Lang Haris. Terima kasih banyak. Tanpa kalian kami bukan siapa-siapa ya, Bang Uno ya. Betul. Dan Bang Ujang, Mohon maaf.
lagi ada keperluan dan Bang Ade juga belum pulang. Ya. Jadi kita putuskan untuk membuat film di sawah ya Bang Ojod ya. Ya di sawah. Jadi ini berempat. Jadi jangan tiru adegan-adegan yang ada di film ini, atau ucapan-ucapan yang kotor juga jangan ditiru. Karena ini hanya fiktif belakang, fiktif belaka lah gitu. Jadi ini hanya untuk mengedukasi bahwa kita jangan mengambil yang bukan hak kita ya. Iya, betul. Semoga bisa menghibur kalian semua dan jangan lupa like and subscribe, share juga di channel Nang Haris. Kami semua kru yang bertugas di channel Nang Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.